A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa al-badhil kiram. Wa ila hadrati khususan Nabi Khidir alaihi salam walian bin ma'kan. Wa ila hadrati khususan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Samir al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Banglan Madura. Wa ila hadrati khususan hadratus Syekh Haji Asma'sari wa khususan Paki wa khususan Zailani wa khususan Abdul radhiyallahu anhum. Ghafarallahum dzunubahum usulihim wa qurahim bil barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asani ari kaduana tina tilu anu nyababkeun kana tayamum sabab gering ya. Ayya khofa etayen sieun si jalma ziyadatan lailatin kana tambah-tambah penyakit. Wahya jeung ari tambah-tambah penyakit kasratun eta loba alami loba kanyeri wa ilam yatazid jeung sanajan teu nambahan naon almudatu waktuna aw ya khaufa tawasian sejalma tula kana lila muddatin waktuna albarin waktuna waras wa ilam yajid jeung sanajan teu nambahan non alalamu itu kan nyeri ya khafu wa tawasian itu jalma sidatul dunya kana banget nagering wa jeung ari itu zon al mulazimu anu natepan al muqarribu anu ngadeketkeun ilal mauti kana maut ya khabata wasian itu jalma khusula syainin karena hasilna ceda tapak itu tapak kering qabihin anu goreng kasiwadin sapertikeun hideung alal udawin dina anggota badan zahirin anu zahir kal wajhi sapertikeun beungeut wa ghairi jeung liana wajah mimma halna tetep tina perkara ya bedu anu zahir ya maghaliban dan galibna indal mihnati nalika ngaladenan waya jeung ari mihnah teh ngaladenannya bipatil mimi eta kalawan patah harap mimna wa kasriha jeung kasroh harap mimna ma kasriha sarta kasroh harap hana wa sukuni jeung sukun harap hana mihnahnya mihnati wa makna jeung ari manana lapat mihnatun mihnah al hidmatu eta ngaladenan ngahidmah ngaladenan wapi jeung eta tetep hadhihi dina hadis suari dina pirang-pirang surah ila pun ari perebutan perbedaan muntasyirun anu gumelar waraji'u jeung ari kaul anu unggul jawazu tayamum eta menang tayamum wailatul saini jeung ari penyakit cacat al-fahisi anu banget goreng anawata sanyanya nasin cacadanya
yasuhu eta goreng cacada khalqata kaitu jalma wa yadumu jeung langgeng daruru naon madaratna itu cacada pasyabaha maka nyaruaan itu cacat talpa kana ruksakna al-udwi anggota badan. Jadi kamari ieu nyari masih kene dina pasal sabab-sabab tayamum. Ya, sabab tayamum anu ngajadikeun tayamum teh aya tilu perkara. Hiji kamari ku sabab teu aya cai gitu. Aya cai di hiji tempat kan jauh. Otak beak waktu sholat lamun didatangan teh. Nah, eta kan tayamum. Atawa naon picilakeun. Aya cai di dinya teh ngan picilakeun lamun kadinya di rogala satu galak terus apa beda tempat pinum kusa satu galak pergi nginum satu galak misalkan tayamum we. Atau aya tempat eta cai kitu kieu ngan lamun lagi di kadinya aya musuh eta dikuasain ku musuh ibarat kitu. Picilakeun nah eta mah tayamum we cenah kitu. Marinya. Terus nu kadua anu ngajadikeun sabab-sababna tayamum teh, sababna tayamum teh almari itu eta gering. Aya na panyakit dina badan urang gitu. Tak anu gering mah salah. Sehat. Dari kemana ini? Tadi ngobrol tadi ya, Gimana? Muhammad? Tadi itu Muhammad. Oh. Ya kan dia cenah. Mereka dia. Kirain. Duka cobaan kuasa. Mereka dia cenah kan itu cenah ngobrol menjelas. Eta meriksa awakna. Mun teh cing teh neangan guru teh kudu parat kan. Rada teh sopan amang kakolot tadi kan. Cing teh neangan guru teh kudu parat sampai ka anggeus ulah cukup gitu. Oh cenah jadi lieur sih. Oh anggeus keun mah. Karunya lah. Sampai ka anggeus cenah. Cek guru can parat tuluikeun mun geus teh anggeus gitu. Oh cenah ka ditu cenah. Oh. Belum muncul tadi. Terus kan. Jadi anu gering penyakit gitu. Jadi anu gering teh itu siji keuntungan lamun dipakai sabar. Aya gering teh. Yakin Allah meh mere hiji perkara Allah ka diri urang teh cek kamari kan nya. Allah mere hiji perkara ka urang itu keuntungan ke urang. Lain kerugian. Dan padahal anu jadi kerugian ku ana urang teu apal kana eta rahasia pamere ti Gusti gitu. Model gaya. Penyakit dina diri urang. Yakin di balik penyakit eta teh aya keuntungan. Nah jadi kiparat dosa. Dan cek Allah mah penting keneh ngiparatan kana dosa daripada sehat pinuh ku dosa. Gitu cek Gusti mah. Cek urang naon? Beda kan. Kita cek urang. Mending cager loba duit teh. Heuh ari maksiat we mah da keur naonan. Jadi kesombongan cager teh inget ka ditu, teh inget ka dieu gitu kan. Sombong orang. Model kieu weh. Model hasil napa maksudan. Teu inget kana yen ieu teh ijabah Gusti, takdir ti Gusti. Inget teh kana doa urang, inget teh kana usaha urang, inget teh kana kerja keras urang. Eta geus cilaka hate urang kitu. Matang lamun naon mah ieu? Oh ieu pertolongan ti Allah. Yakinkeun enak hate ieu pitulung ti Gusti Allah. Gitu. Ya minimal doa kolot teh. Doa guru, doa kolot, doa sesama minimal eta. Entong dikedepankan hasil perjuangan orang. Mana entong leungitkeun hasil perjuangan orang. Gitu. Da kurang kumaha atuh urang teh. Usaha kitu tapi geuning Heeh, teh goreng gitu. Nah, eta. Mantap ayana penyakit gitu. Itu kan nu disebut sababiana tayamumnya enak penyakitna dari urang.
matak diayakeun panyakit dina diri urang teh eta teh hiji manfaat anu ageng mungguh Allah keur diri urang. Da yakin Allah mah mungkin masih anu awon gitu we. Nah jadi goreng ka urang lain Allah ngaranna goreng urangna teu kabuka rahasiana gitu. Digoreng. Seperti kieu. Kolot boga budak dua. Nu hiji diwowoy dibere hayang duit dibere hayang itu dibere itu nu hiji mana dibere teh kudu gawe heula. Anu bakal sukses nu mana? Gawe heula. Gitu. Oh cenah si itu mah hayang teh teu kudu gawe teh langsung dibere. Ari urang mah hayang teh nujuk dibere. Tan bakal sukses mah digawe heula lantaran apa kerja keras. Gitu. Seperti gitu itu kan ngelatih. Nah Gusti ge leuwih ti kitu Gusti mengalatih urang. Melatih kehidupan urang. Dina waktu gering tetap nu ngaranna abdas, nu ngaranna tayamum, dan nu ngaranna salat wajib. Kita kamari nu kahiji kamarinya aya 3 kan. Aya 3 bagian keur nu gering gitu nya. Ngajadikeun tayamum. Hiji ku ayana naon? Ayo khaffa ma'ahu bil wudu'i paturuhi lamun mah wudu itu maho sara wudu nangguring wudu paturuhi cen lapur nyawa keluar na maot teh lamun kena kana cai mah tak paeh ada mah tayamum itu awan apotal udwin lam urang geus non luka ya dina suku atau dina anggota badan keuning dokter ulah kaca lah muka carian kambuh ya penyakit ditek-tek ge sukuna cenah amputasi atuh sieun ge leungit curug hiji ge sieun berharga ya daripada jadi penyakitnya ngarembet ka kabeh awak mending pikeun penyakitna eta jadi curug kan teken mah daripada aya curugan gering mah mending kene curugan bari cager geus kuduna perjalanan gitu kan. Setiap kehidupan jalma itu punya cerita masing-masing gitu. Mata tong disarwakeun jeung tong ngukur batur ku kehidupan urang. Jeung tong ngatur batur ku hirup urang. Heuh kahayang teh si itu teh kieu. Nah jadi ngatur batur. Itu penyakit itu dina hate urang. Tadi manehna teh diatur teh ku Gusti Allah teu ngawaro. Komo diatur ku urang. Gitu. Urang keukeuh hayang ngatur. Yakin akan hate teh ngabatin. Betul, dari gitu mereka yang penting dengan kesehatan gitu. Ini bebas gitu, tong ngatur kayang teh kieu. Nah jadi ngatur batur gitu. Kita gering eta teh gering hate teh. Penyakit nah di mana gering hate sok ngarusak kana badan gitu. Hese menang kabungah cenah. Iya masih leungit anggota badan, mun kacayannya diteuk-teuk cenah ya. Kita aduh wah mending tayamum mana aya jurusna aya ilmuna ulah kacayan deke ke salat mah kudu meureun tayamum ngan can mangihan keterangan ge ulah kacayan jeung ulah kakebulan tayamumna kumaha eta can ya selain dicai pasti tayamum soalnya antara dua eta ada alat suci teh nya can menakan cek dokter teh ya katanya tong ka cayan yang tahu ke bulan atau kanawanan katanya mana sebut jadi menjadikan ulah tayamum can mangihan tuh. Kedua dina salah satu aksamin dina sabab-sabab gering danya nu kadua tanya eta ayah khopa ziyadatal ilati eta yang sieun si jalma nu gering maksudna mah ziyadatal ilati karena tambah penyakit lamun ya kacayan jed maneh gering lamun gering maneh kacayan bakal parnas ya muriang na jeung ibarat anu edan misalna aduk songko aduh pensieun meureun itu kan bakal tambah penyakit bakal parah katanya eta maka tayamum itu kumaha lamun nyeri huntu
Atau nyeri huntu mah malah nu ngalarang kana cai. Paling ge ulah ku citiis, si es orang nguyup ku ci es baru nyeri huntu mah. Jadi wah, wajan geringna gering anu nya lah kacayan teh gitu. Anu ngohon dah. Gering uriang. Ya soalnya kan datang-datangan teh cai dah aja cingkeun heula we tenangkeun heula. Kadang-kadang geus tenang urang eta ieu deui tiis biasa deui teh. Jadi kondisi urangna urang stabil. Waya jeung ari ziyadah nambahan dana penyakit kasratul alami eta loba ka nyeri. Oh jadi parna disebut nambahan penyakit aja. Penyakit nama eta keneh. Anu dimaksud ziyadatul ilati di nambahan penyakit maksudna lain tina penyakit hiji jadi aya penyakit anyar deui. Jadi maksudna nanti dimaksud ku Syekh Nawawi di dieu mah nambahan penyakitnya dan nambah nyeri. Nah tadi nyeri teh durasi teh nyeri teh kadar teh sekian derajat gitu nya. Jadi ieu wah. Jadi lebih nyeri gitu maksudna. Sanes asana bisu jadi bungkul, jadi riut, jadi nyeri huntu sanes maksudna gitu nya. Nah, jadi anu dimaksud nambahan penyakit di dia nambah nyeri wahya kasratul alami eta loba ka nyeri wa ilam tajid jeung sanajan henteu nambahan naon al muddatu waktuna aw ya khopa atawa sieun jalma tulal mudati kana lilala waktu alabari waktuna cager waras kumacena jangan lamun madaya teh penyakit teh sok dina sinaon aya non sieun nambahan waktu gering tadi narek cager kacayan jadi tambah deh gering teh durasi teh cek dokter 5 menit cager kasih kacayan jadi sajam deui gitunya. Jadi itu tadi nampak cukup cager buru-buru ya kacayan jih deui ibaratna jadi lila deui kana waktu gering gitu. Jadi lila deui kana cager teh lila deui. Nah itu ge tiasa tayamum gitu. Ya lamun mah ya rek cager ya gering teh ya rasaan teh wah lah rek cager ieu cager teh abdas nah jadi tambah deh gitu. Nah itu menang dalam sakit saya perasaan bakal tambah deh katanya tambahan deh kata penyakit kuning tayamum nggak karena lila waktu muddatil baroi waktu waras ya rek cager waras jag waringka waras waluya jadinya dina naonnya jampean keur nu gering dina jang jawokan aya eta mau dibaca bisi turunnya asep aya tuh mangating jati nu waras waluya cager gitu kan aya asepna jang jawokan teh wa ilam yajid jeung sanajan henteu nambahan naon alamu naon kanyeri ai kanyerina mah anger gitu penyakitnya terus sugan jadi kambuh kanyeri lebih parna lebih nyeri ya gering teh penyakit kita ngan pada kana cager lila eta nya kana cager lila anu tadi mah diperkirakan cager na anger misalkan waktu cek dokter cek ahli teh ya iya penyakit 2 poe di cager
Nyeri na be karep eta aduh songkoa. Lamun kacayan teh. Nah itu tayamum. Ari ayeuna mah lain nu ayeuna mah. Anu ayeuna mah naon kanyeri nama biasa-biasa teh nyeri kan kana cager lila teh mati dina dua peon jadi saminggueun ke cageurna teh. Nah gitu. Nah eta ge tayamum bae cenah eta. Gitu. Wa ilam yajid alamu eta jeung sanajan teu nambahan naon kanyerina. Teu nambah nanger kanyerina mah. Dengan durasi waktuna mah. Oh ya khopa tawasian itu jalma nu gereng sidata dana karena banget na gering parna deui paribasanon ngaran jadi parna atawa ya sieun nya kakarek sieun kan gitu sieun parna ya sieun parna deui sieun nan karugrag ibaratna sieun karugrag ada rasa air rasa sieun eta tayamum bae kobihin anu geuring atawa komaya ya masih naon nah kobihin kalipat wa jeung aridun al maradu eta gering al mulazimul muqarribu anu tepana nu ngadegetkeun ilal mauti kan maut kacayan teh mun kacayan ya aduh ieu mah henteu ai bakal langsung maut harita mah kan aya kemungkinan jika itu nanti meureun cek ahli teh eta matak lamun urang jeung nu geuring entong disingsieunan Asep kalau kok nu geuring Sep lain gitu eta penyakit naon cenah cek Asep teh atuh cek nu geuring teh euy kurang teh kieu penyakit ieu kamari ge penyakit kitu teh paes cenah eta ulah Sepnya atuh itu parna eta itu teu meunang gitu eta penyakit naon lamun ngalongok nu geuring eta naon nu geuring eta teu meunang nyarita-nyarita anu walaupun apa lain eta penyakitnya bakal parna bakal naon bakal emang parah tapi urang beberapa lah gitu jadi supaya semangat karena cager semangat gitu ibadah itu mana semangat support gitu lah penyakit gitu mah lagi malila gitu. Tapi entong mali lagi maut ya gitu. Ya mali lagi maut ya. Lagi eta teu meunang gitu tanya bising kayak ngalongok gering sahabat tok. Babaturan atau sahabat eta ulah papacan ngobrol gitu. Langok bari moal naone atau dina henteu bawarang-bawana ge urang ada ka dieu trek moal doa we. Nah kan gade cenah meureunan gitu. Atuh rek ngalongok dinya gitu pan keur gering gitu. Atuh teu barang bawa cenah meureun ngalongok nu gering atuh pan batur nu barang bawa mari nu gering sok pada mere tah urang nu meakeun kitu nya gitu. Nah ngomong minta doana nu gering gitu. Minta doana doakeun sing cager ku urang minta doana ka manehna lantaran nu gering mah aya sebagian keterangan dia nu gering doana teh deketkeun ijabah gitu minta doana nu gering teh urang doakeun ya sing cager gitu urang pas ade we cager tanya aduh urang lamun ngalongok nu gering ulah nyarita-nyarita anu mataparna ulah nyingsieunan deh urang teu apal ge gitu model dukun ya dukunnya nyingsieunan bisa nu geuring manehna teu apal penyakit kan dikira-kira wah ieu mah ya nu neluh itu teu meunang itu cenah kusaha ieu mah ku si anu teu meunang eta itu teu meunang disingsieunan gitu emang kudu anu teu nyage apal urang misalnya Asep teh nya ku Allah diberi kelebihan nyaho karena penyakit ieu teh penyakit aya nu ngirim ulah dicaritakeun nyebutkeun penyakit nu ngirim naon aduh cenah urang teh gering teh ka harti ge eta ngapeting jam 12 jadi itu penyakit cenah teh urang najag-jag eta cenah penyakit naon ai ku Asep teh ditanya gitu teh ini cek hade teh ieu mah aya nu ngirim cenah penyakit si anu geuning kita lain saat cenah gitu. Atuh dibejakeun mah tuh, naon kitu penyakit biasa penyakit kitu.
Itu lah wah ieu mah anu ngirim dibejakeun ulah eta. Jadi ulah nyarita-nyarita anu kirang beres gitu. Mulazimul muqarribun anu ngadegetkeun ilal mauti kana maut aw yakhafu sulasaina tawa sieun ieu jalma kana hasilna cacat anu goreng. Iya penyakit dina beungeut lamun mah kacayan matak tapakan. Oke banget nanti jadi totol hideung nah kumaha misalkan atuh tayamum eta mah itulah kacayan. Itu da sieun aya penyakit anu naon tadi teh aya khaffah husula syai'in qabihin gitu eta jalma anu hasilna cacat sieun hasilna cacatnya anu sieun itu jalma karena hasilna cacat anu goreng. Lamun kieu mah ieu penyakit jelema na beungeut boga penyakit lamun kacayan cager bakal kaset lah teu naon eta mah abdas we. Kitu nya Joket jadi seperti Arjuna gitu lamun mah ieu kacayan ieu bakal jadi satria ibaratna gitu. Atuh lah jika nanti dari titah kana anak derek kudu ge si beungeut teh meureun gitu. Atuh mah pan kopihin anu goreng. Matak tayamum bae ulah kacayan lamun mah matak cacat anu bakal goreng kana beungeut ke hasilna maka itu kudu tayamum. Kumaha lamun matak alus kana beungeut lamun mah kacayan atuh mending abdas bae kitu tah. Ya, gitu. Nah, kasih wadin sepertikeun hideung. Jadi hidung ieu mah kacayan teh. Nah, entong berarti menjadi bodas mah cenah. Ya urang penyakit naon nya ieu? Atuh geus kacayan teh heula baheula teh cenah gering. Itu surang teh kacayan jadi juga orang Korea. Halus berarti eta. Oh, bodas. Itu naon bae eta mah? Katanya abdas bae tah ngalamun dia. Atuh ieu gering cenah ieu kacayan. Ieu kacayan cenah lamun ieu kacayan mah bakal jadi orang utan. Beungeut teh ulah eta mah. Rek narima mah teh mending kena jadi orang utan mah teu payah ibarat gitu. Cenah naon ari hayang gitu. Kasih wadin sapertikeun hideung ala udwi dina anggota dohirin anu dohir kaul wajhi sapertikeun beungeut tuh kacayan teh jadi naon beungeut teh jadi goreng gitu. Kadewe urang nyaritana salah cek Asep teh atuh mang cenah urang teh gering ieu teh ti heula teh ulah kacayan cenah kacayan gitu sok jadi goreng gitu emang kasep gitu cenah beungeut atuh pan urang cenah kasep da lalaki gitu kacayan sok goreng gitu matak pigorengan ulah abda ieu we tayamum wa gore jeung liana beungeut nah dina leungeun nya itu lamun maka cayan ya lengan bakal jadi naon gitu tah lamun maya lengan gering gitu teh bapak jalma misalkan jet gering cek ahlina teh jet mana cenah ulah kacayan tah palengan lamun kacayan ke sejiga lengan ayam ka lengan bebek atau jika lengan bebek kita bisa beragi nawu gitu. Nah ulah gitu mah Mohon iya kan. Kali kata menang kacayan meureun teh demen. Olah katisan unggul. Olah katisan. Itu ieu ting bener ting teh naon hubunganna jeung kali gata ata ieu teh heula kungsi lalakon an ya kan boga lalakon baheula keur ieu keur naon keur diajar ngaliwat gitu. Atuh babaturan. Nah, seorang lebak asana teh asana seorang mana di daerah ditu daerah kula. Atuh manehna kaligata gitu tah. Eta barurum gitu nya barento gitu. Ai cek babaturanana deui kitu. Sakunaon cenah eta awak. Cenah urang teh atul cenah cek batur mah kaligata cenah itu.
ih cenah kali gata mah kudu naon kudu ngadar anak kudu berenyet lain berenyet naon disebutnya onol gitu naon anak itulah anak berenyet naon di urang kudu ieu cenah ngalanak berenyet da jo eta diinumkeun cenah uyupkeun jika kapsul aja pea atuh diinum bener cager eta duka eta duka naon kaitahanana eta duka pada yakin meureunna ih nyaan cager eta gitu jika eta jadi ku yakin jika nanti karena papatah eta yakin ku yakin na eta teh ya jadi we ku Gusti ge dicageurkeun gitu jika aya hiji budak santri hayang ka awewe hese eta awewe teh nya di deukeutan ada buku di pasantren mah teu meunang deukeut ka awewe yang di Gunulan deukeut ka awewe mah nya di Gunulan nya diabringkeun geura teh dikongkorongkeun ku kasro atuh cep kitu bener eta nah kacaritakeun eta awewe teh eta bebeja ka ajengan keneh ajengan tapi awena lain awe santri awe lembur nah itu kan cenah abi teh hayang cenah eta ya awewe geulis juga cenah jadi semangat pesantren cenah naon semangat pesantren ku awewe mah boros nah gitu karena biayaan kada mere duit teh manehna ge duit teh diberi kolot gitu atuh kang heureuy deh ajenganna teh majenganna keur magahan eta nu sorogan jurumiyah gitu ayeuna ngajengan ngobrol ada katu ngaganggu meureunna gitu kan sing secenah keur ngaji heula ya itu maneh lah itu ngaji kalamu wala bil murakabu mubidu bil wadi cenah ngaji jurumiyah gitu geus kitu nya nu sorogan eta itu leuy kan ngobrol iknaon cenah teh eta yang naon cenah eta yang awewe cenah ieu paragi ka awewe cik lah eta ku hese cenah eta awewe teh kumaha carana cenah eta eta cenah awewe memoga duit kira cenah maka nyampur kan teu boga cenah moro kudu batur udah ge menta ngeus baca we cenah al-kalam wala abdul marakabu bil hati atuh manehna teh macan jurumiyah sep atuh ajenganna keur ngaurukan jurumiyah ieu ditanya masalah awewe geus jurumiyah dibikeun al-kalamu ge teh terus eta diwirid eta al-kalamu geunya eta terus we atuh terus arenan ting dikumahakeun eta ngamona teh dibacakeun kumahana meureun dibacakeun telepon kana cai pake si beungeut pake mandi meureun ai pas hiji mangsa ulin santri keur ngaji teh libur heula kan ulin meureunna eta nyamperkeun awewe api-apina rek meuli udah deket warung manehna teh duit nginjem heula eta hayang ngabrok jeung awewe awena teh deket warung manehna teh boga duit kudu kumaha eta atuh nginjem heula duit ka baturan nginjem duit cenah hayang udut ya ingat baheula aya gudang baru rokona teh lain gudang garam bareng gudang baru atuh ka warung manehna eta aya awewe dibacakeun nyampurkeun bener asli eta ai balik teh ngalalakon manehna cenah jurumiyah bisa dipake ka awewe cenah eta boleh kan wa goiri jeung liana wajah mima ya bedu hana tetep dina barang anu dohir ya ma galiban galibna indal mihnatin nalika ngaladenan ya hikmah dina disebut ngaladenan teh nya hikmah waya jeung ari minhan bifatil mimi eta kupatana mim wa kasra jeung kasrahna harap mim mal kasriya jeung kasana harafa wa sukunnya jeung sukun harafa luhnatin wa ma'naha jeung ari manana lafaz mihnah al hidmatu eta ngaladen ngahidmah mari bahasa ngahidmah teh ngaladen eta atuh aya cerita santri ya ngaladen kalimat ngaladen nya ngahidmah
aya carita santri, eta santri manehna ngahidmah kana jadi guru, kumaha ngahidmah teh? Ngahidmah teh naon kebiasaan guru diperhatikeun, aya teh boga suluh manehna piolan ngala suluh teh boga ku manehna eta. Terus diperhatikeun be gitu nya. Lain perhatikeun lalajo wungkul. Tapi katingali ya gede ka tukang ajengan teh cenah aya teh boga suluh ya manehna ngala suluh. Atau tuh waktu halodo ya tebogain cai di pangalakeun cai itu iya. Saya gitu jadi kebutuhan nanti di disadiakeun mana nanti kalau jadi guru teh itunya ketinggali wadah non wadah kopi nabeak maranan mang balikeun maranan aya duit nama ngahit mah gitu. Ai pas lila bet, ai ngaji mah itu we maneh nama itu mau ngisri aku mau nanti itu pokoknya nabi kan itu keajengan dah itu kemarin ketinggali wah masih kita ke orang gawe cina atau orang gawe we ngaji mah teh itu pas aja mangsa waktu namulang babaturan geus marulang mah hidupnya ke di mana nah kita mulang geus balik lah cina atuh aya nama jadi geus sementara ngaji ieu cina gitu aja atuh kita balik ya eta dana pe kalembur ih bisa ngaji eta bisa ngaji saya bener saya sekali murah itu berdoa guru atau manehna teh pan mas antren tapi gitu we kan pegawaian guru ngaji keur mengaji hoream cenah gitu ya ini kadang ngalah subuh we gitu kita ngaji ngadan nyeusehan kita ngaji ngalah subuh oh enggak sedih titah sekalian manehna mah oh dititahan we ayo ke warung itu ya sana bager eta budakna baturan geus barulang, baturan geus baralik urang gitu kayak mana aja mana kesel meureun deh gitu. Lila gitu nya. Mun guru teh karunya dia ningali atuh geus mana kawin cenah gitu balik ya. Jadi gede teh ngaji ieu dia gerek naon. Balik kayak betah keneh oge da di dieu cenah. Urang balik kayak. Ih, salamur nya bisa eta. Sangaji. Gitu. Allah napa kena ilmu teh. Sabab ya ngahidmah kana jadi guru gitu. Ngawaro we eta mah. Dikitu dikieu sugan aya hatena kesel. Urang kan urang malap barokah. Bahasana teh kitu we ditanya teh. Cita-cita teu ngaji gitu. Urang ngalap barokah di mana we ilmu mah. Nu ngaji ge can boga barilo. Cing teh komo teu ngaji. Ih dari Allah mah meureun boga kahayangnya. Ya budak teh hayangna teh menang ilmu teh jalan teh kieu itu gitueun tah eta ngan lamun ge mah jeung guru bedegong ngaji henteu rek di mana jalan menang ilmu gitu mah gitu aya mas santren henteu ka guru bedegong itu iya diajar ngaji rek di mana menang ilmu seueur eta mah kejadian-kejadian di pesantren gitu itu disebut ngahidmah teh ngaladen. Wa fi hadihi jeung eta tetep ya sura dina pirang-pirang surahan. Ilapun ari we perbedaan mutasyiran anu gumelan ayana perbedaan dia. Wa raji jeung ari kaula nunggul jawazu tayammum eta meunang tayammum tadi diceritakeun di luhur. Itu menang tayamum ku ayana ieu lamun makacayan leungeunna buntung ibaratna kitu geuring atuh tayamum be lamun maya kacayan banget saja ditoto-toto jiga macan tutu atuh tayamum cek nu urang teh hayang jiga kitu teh atuh bae abdas eta mah tong tayamum mari hayang mah gitu nah naos nyai lamun ieu kacayan cenah atuh meureun beungeut teh ke boreleng gitu nya nah berarti tayamum be kecuali hayang, ada orang hayang gitu ternyata. Ngeset aja, abdas kacayan gitu man, hayang. Eta menang cenah gitu. Tayamum wailatu saini jeung ari panyakit. Naon? Supaya anu banget cacat anu banget gitu. Anau banget goreng nah anau sanyana. Penyakit tercacat banget goreng nah iya suhu etang
Eta ngagorengkeun penyakit cacat eta al khalaqata kaita jalma kana rupana anu kasebutkeun rupa beungeut tanya paling utama. Beungeut itu paling utama. Anu era naon? Beungeut. Nu sieun? Beungeut sieun mah eta. Anu mah era beungeut. Kieu we heula caritana kieu ye. Di hiji lembur. Atau di hiji lembur. Bulan puasa esok-esok jalan, sisi jalan itu solokan seperti orang kasih puan gitu dehnya. Ngan atuh alus sisi solokan lagi di tembok, barang-barang teh kadang-kadang marani kasok kawahangan eta teh di tembok sisi jalan eta. Esok-esok keur leumpang. Tah apa itu jelema keur naon cing teh. Si horeng keur ngising. Aing ditutupan banget, aing bujur ka mana karep gitu. Bu eta jelema ceng teh eta bujurna tutupan atuh jeung bujurna gitu. Pajarkeun teh cenah era mah beungeut cenah lain bujur cenah gitu. Itu sering itu tempat-tempat gitu. Tapi ku perkembangan zaman aya mah da setiap imah boga speed boga klosetnya boga kamar mandi tara aya di solokan teh mah. Atuh gitu. Anu era teh beungeut. Jeung nu pangeulana ka tampo beungeut. Mata penyakit nu banget nah tupang cacat nupang mana lagi penyakit ya cacat nupang banget apa cacat karena banget atau lamun orang anu ngagebugan erek ngabela banget erek ngabela leungeun banget dipelitan kulankeun bayar rusak leungeun mah sa banget ulah rusak gitu kan itu banget tapi dia ge cacat anu pang banget tanya tak banget bang gorengna wayado jang leungeunna daruru non madarat eta cacat eta pas baha makanya ruaan ya cacat banget talba kana rusakna al-ubi anggota asalisu ari katilu ayah hopa eta yen sieun si jalma sainan kana cacat yasiron anu saeutik ka azaril judri saperlegan tapak penyakit cacar kulit cacar kulit setapakan dan kacayan cenah ya setapakan urut cacar teh ya nah itu tayamum asal panyakitan nu aya dina anggota wudu ai panyakitan dina bujal mah da moal kacayan tentang abas mah ulah so teh mani mun ulah kacayan di dinya mah kecuali mun adus tayamum awisi wadan natawaideung qalilana nu saeutik aya tapak hideung nya ieu mah tapak cacar ye tapak tayamum qalilana nu saeutik awaya khofa atawa sieun si jalma sainan kana cacat qobiyakhon anu goreng. Oh iya mah bakal warna iya banget dan bakalnya yang soal lamun kacayan wah tayamum bae sieun kacacadan jadi cacan anu goreng ala ghairil adai kana liana pirang-pirang anggota dhahirati anu zahir mau katingali dhahir teh nya na beuteung mah katingali cacat ge meureunnan nu paling utamana naon beungeut paling utama katingali mah wayakuna atawa aya atawa bukti bihi eta tetep ka jalma marodo naon goreng laya khopu anu henteu sieun ye jalma min istimalil mai tina makena cai mau sarta nu gering maduron kana dipikasian bila akibati dina akibat balukar akibat
wa in ta'ala majang sanajan ngarasa nyeri ya jalma fi halin dina waktu harita li jarhatin karena tatu au baridin atawa tiris au harin atawa panas palaya jujub janya makan temenang ngatayamum naon tayamum slisain karena je perkara min hadabi lapit karena je perkara tina ieu tilu bilai lapin kalawan perbedaan parun wallahu a'lam.